Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah amin. Ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bin nafsika. Kaca 25 anu nyana kitab. Matawakopa ora kangelan opo matlabun kang den purih anta kang utawi sira iku talibuhu kang murih matlab bi rabbika kelawan pangeran sira wala tayassara lan ora gampang opo matlabun kang den purih anta kang utawi sira iku talibuhu kang murih matlab binafsika kelawan awak sira. Alhamdulillah dina wengi ieu pangaosan anu sakumaha biasa rutin samingon sakali. Namung dina wengi ieu aya agenda khusus nyaeta mi'emut Isra sareng Mi'rajna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge dina wengi ieu diwuh ku agenda haol pangersa guru urang sadayana nyaeta Bapak Haji Acep Cihamerang anu tahun ayeuna teh haol anu kasebar kaduanya. Haol anu kadua ya. Haol anu kadua pangersa guru urang Bapak Haji Acep Cihamerang. Oge dina wong ieu sakantenan agenda anu katilu nyaeta haol pangersa Abu Yadim Yati Cidahu Pandeglang Banten anu ka 20 hiji. Pawitabat ka 20 hiji. Pangersa Abu Yadim ngantunkeunana tahun 2003 ayeuna tahun 2024 berarti 20 hiji tahun. Dina wengi ieu urang ngadres sakumaha anu biasa perkawis Isra Mi'raj. Intina tina Isra Mi'raj teh nyaeta Allah marentah ka urang supaya terus dikir. Ya. Intina tina Isra Mi'raj teh ya tina Isra Mi'raj ya tina diisrokeunana Kangjeng Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teras Mi'raj ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha nyanak oleh-oleh ti Allah Subhanahu wa taala parentah salat ari eusina salat adalah zikir. Sakumaha dawuhan Allah wa aqimis sholata lidzikri kudu ngadegkeun anjeun kana salat lidzikri pikeun dikir ka kaula. Lamun salat teu dieusian ku zikir maka bagianana neraka wel. Ya. Lamun urang salat tapi salatna goplah, tapi salatna sahun. Ya. Salatna sahun, salatna goplah.
urang boga rasa goplah teh nya sahun teh urang boga rasa salat nu urang boga rasa salatna pagawean urang gerakan urang, maka berarti salatna eta kategori salat anu sahun. Urang salatna ya urang teh kalebetkeun jelema anu sahun dina salat. Ketika urang kalebetkeun jalma anu sahun dina salat, maka cilaka hirup urang boh di dunyana atanapi di akhiratna. Sawangsulna ya, ketika urang salatna zikir dieusian ku zikir alias salatna dibarengan ku khusyuk. Khusyuk teh saur para ulama aya dina kitab Iqodul Himam disebutkeun khusyuk teh aya 3 tingkatan. Ya. Khusyuk teh aya 3 tingkatan. Kahiji disebutkeun khusyuk teh muhadarah. Disebutkeun khusyuk teh. Muhadarah alias hadir Allah dina hati urang nalika keur salat. Ya. Tingkatan kahiji. Disebutkeun khusyuk teh ya pan urang salatnya kudu khusyuk. Ketika orang salat khusyuk, maka orang bagja qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Teman-teman bagja jalma-jalma anu iman nyaeta jalma-jalma anu dina salatna khusyuk. Tah khusyuk teh 3 tingkatan saur dina kitab Iqodul Himam. Tingkatan anu paling rendah nyaeta muhadarah. Hadirna Allah dina hati urang. Nalika urang keur salat anu dipika inget anu hadir dina hati urang teh Allah. Ya. Ya Allah, muhadarah. Nah, kaduana tingkatan anu kadua khusyuk teh adalah muraqabah. Muraqabah. Urang ngarasa nalika keur salat diperhatikeun ku Allah. Urang ngarasa nalika keur salat dipencerong ku Allah. Nah, eta muraqabah. Tah khusyuk tingkatan anu kadua. Tingkatan anu katilu nu paling tinggi dina khusyuk eta nyaeta musyahadah. Musyahadah. Urang ngarasa nalika keur salat nyaksikeun Allah. Urang boga rasa nalika keur salat papayun-payun jeung Allah, nyaksikeun Allah. Eta tak eusina wa aqimis sholata lidzikri nya. Naon qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jalma anu dina salatna khusyuk anu hadir Allah dina hatena atawa upami naik deui nalika keur salat boga rasa dipencerong ku Allah, disaksikeun ku Allah sehingga urang teu wani dina salat ingat kana naon era payuneun Allah. Ya, ngarasa sieun payuneun Allah, ngarasa ajrih payuneun Allah. Takatiluna musyahadah. Urang nalika keur salat boga rasa nyaksikeun Allah. Boga rasa urang papayun-payun jeung Allah. Boga rasa urang keur ngobrol jeung Allah. Aya kudu katepi ku urang. Ketika urang dibarengan ku muhadarah dina salat atawa muraqabah atawa musyahadah, maka urang kalebetkeun kategori jalma anu qad aflahal mu'minun. Kalebetkeun jalmi anu bagja. Nah, ta urang geus tepi ka mana teh salat urang. Taya inti tina salat urang. Taya kudu dibener-bener ku urang. Ya. Itu saur bahasa Imam Ibnu Athaillah mah dina syarah hikamnya. La yahtaliju bisirrika siwallah. Tah, sebutkeun salat teh
disebutkeun salat teh la yakhtaliju bisirrika siwallah, henteu ngageter dina hate anjeun salianti Allah. Tah ieu kudu diajar, kudu diproses. Urang moal bisa nepi kana salat anu pangkat khusyuk, moal bisa nepi urang kana salat anu eusina teh dikir, lamun teu diajar, teu diproses di luar salat urang ngabiasakeun zikir. Nah, ya, moal bisa. Ya, cara itu orang ngabiasakeun dikir di luar salat itu, orang terus-terusan dikir ya wakil, ya wakil, ya wakil. Setiap keluar kalebet napas dieusian ku zikir ya wakil, ya wakil, ya wakil. Ya. Setiap keluar kalebet napas dieusian ku zikir. Keur kumaha wae urang dikir. Ini ya dikirna kulisan we heula kulisan. Ya kubaham ya wakil, ya wakil, ya terus dibiasakeun dikir kubaham. Engke sumarambah kana bayah nancep dina hate urang. Ketika dikirna geus nancep dina hate urang, tah maka tadina salatna urang bakal bisa khusyuk. Moal bisa urang salat khusyuk, lamun teu dibiasakeun urang dikir dina salat, di luar salat. Moal bisa urang khusyuk dina salat, lamun urang teu makrifat, teu wauh ka Allahna, teu diajar wauh ka Allahna, teu diajar makrifat urang ka Allah. Moal bisa urang dikir dina salat, moal bisa. Allah Rabbi Karim. Ieu ya mata kudu diperjuangkeun, diproses. Jeung dikirna oge dikir ya dikir khusus ti para ahli yakin. Ti para ahli makrifat, ti para ahli muraqabah, ti para ahli musyahadah. Nah, dikirna eta. Allah Rabbi Karim. Ternyata intina Isra Mi'raj itu adalah salat. Allah marentahkeun salat ka urang supaya urang dikir ka Allah. Supaya urang eling ka Allah. Lamun urang dikir ka Allah, surah Allah, uzkuruni azkurkum. Uzkuruni azkurkum, surah Allah. Uzkuruni kudu dikir aranjeun kabeh ka kaula, azkurkum maka kaula bakal dikir ka aranjeun. Kudu areling aranjeun kabeh ka kaula, maka kaula bakal eling ka anjeun. Kudu inget aranjeun kabeh ka kaula, maka kaula bakal inget ka anjeun cik Allah. Alias ketika orang selalu zikir ka Allah, selalu eling ka Allah, selalu inget ka Allah, selalu nyebut-nyebut jenengan Allah, selalu hadir Allah dina hate urang, maka Allah bakal nulungan urang. Gitu. Baka Allah bakal mikanyaah urang. Ya, uzkuruni azkurkum. Kudu eling aranjeun kabeh ka kaula, maka kaula bakal eling ka anjeun. Alias kaula cek Allah bakal nulungan ka anjeun. Ketika orang selalu eling ka Allah, Allah bakal nulungan ka urang. Allah bakal ngaraksa ka urang. Kuncina zikir itunya luar biasa. Allah. Eta intina Isra Mi'raj lah. Mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Ya Allah. Sakedai sate acan Abu Yadim Yati Bapak Haji Acep Cihamerang. Ya Bapak Wapilos Bapak Haji Acep Cihamerang. Anjeuna salah sawios pun guru urang sadayana sim kuring kenging doa ti Bapak Haji Acep Cihamerang anu sok didawamkeun ku sim kuring kapungkur. Doana aya dina Ihya juz 4. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Eta salah sawius modal ya, salah sawius modal kangge sim kuring dina
diajar yakin ke Allah. Salah satu modal kang sim kuring dina diajar makrifat ke Allah. Nah, modalna ya salah satu modalna teh tipe ngerasa Bapak Haji Ajab Cihamera. Kapungkur nuju ngaos ihya. Tak emut tina hasil ngaos ihya sareng manten apa ngerasa Bapak Haji Ajab Cihamera. Kenging doa eta. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Kamu dihartoskeun ku Sunda. Ya Allah, paparin abri rizki cinta ka Gusti sareng cinta ka jalmi-jalmi anu mika cinta Gusti. Sareng cinta kana perkara anu ngajantenkeun cinta abdi ka Gusti, anu ngadeketkeun cinta abdi ka Gusti, sareng jantenkeun cinta abdi ka Gusti langkung dipika cinta ku abdi tibatan cai anu tiis denan nalika kahausan. Ieu eta doa pelet, eta pelet. Eta pelet doa apa itu paling hebat eta teh. Lamun hayang pelet eta doana eta. Kamasyhur ti Kangjeng Rasul. Nah, pelet eta mah bakal beunang nanaon? Bakal beunang dunia jeung eusi-eusina. Lain saukur meunangkeun gadis parawan wan. Eta mah doa pelet eta mah. Kudu apelet eta mah bakal beunang dunia jeung saeusi-eusina. Bakal beunang jeung surgana. Illa saukur menangkeun parawan lain. Saukur menangkeun gadis lain atawa naon randa lain. Arapal teh. Allah. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Ya Allah, paparin abdi rizki cinta ka Gusti sareng cinta ka jalmi-jalmi anu mika cinta Gusti sareng cinta kana perkara anu ngadeketkeun abdi cinta ka Gusti sareng jantenkeun cinta abdi ka Gusti langkung dipika cinta ku abdi tibatan cai anu tiis dina nalika kahausan. Itu lamun urang beunang ta doa eta nya. Beunang doa eta. Maka ke sagala pamenta urang dibikeun ku Allah. Pada teh aya dawuh hadis Kanjeng Rasul, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yabshiru bihi. Terus kuntu fa idza ahbabtuhu kuntu kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi wa sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yaddahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ketika urang geus dipika cinta ku Allah, maka sur Allah ketika kaula geus mika cinta ka hamba kaula, maka kaula bakal jadi panona, kaula bakal jadi ceulina, kaula bakal jadi leungeuna, kaula bakal jadi sukuna. Ketika anjeun menta ka kaula, kaula ngaijabahna. Ketika anjeun menta pangraksa ka kaula, kaula bakal ngaraksana. Nah, ilmu urang hayang doa diijabah ku Allah yang itu adalah naon? Kudu meunangkeun derajat mahabbah. Urang sok keukeuh hayang diijabah Allah nya. Ari doa hayang diijabah ku Allah, ari cinta ka Allah nanti. Ya.
Ari doa hayang diijabah ku Allah, ari cinta ka Allah nan henteu salah sahiji syarat diijabah doa itu kudu cinta ka Allah. Syarat ijabah Allah teh kudu cinta ka Allah. Ari cinta ka Allah teh kumaha? Ya, selalu hadir asma Allah dina hati urang. Selalu ngait hati urang ka Allah. Selalu nyantel hati urang ke Allah. Ketika urang geus dipika cinta ku Allah, maka sakabeh perkara anu urang dipenta ka Allah bakal dibikeun. Matak tadinya tadi. Lamun beunang hasil ta doa eta, doa cipelet eta, dunia katut eusina, bumi langit katut eusina dibikeun ku Allah ka urang. Allah Rabbi Karim. Tah matak eta ya. Sok apalkeun doana nya, apalkeun. Eta salah saeus modal nya kangge simkuring secara pribadi ti pangarsa Bapak Haji nya Bapak Acep Cihamera. Eta upami ngadoa simkuring alhamdulillah eta doa eta tara elat. Ya, tara elat. Tah Bapak Haji Acep Cihamera. Terus Abu Yadim nya, Abu Yadim Yati teh nyata ramakna Abuya Muhtadi. Tasim kuring ngaguru secara langsung nama ke Abuya Muhtadi. Mudah-mudahan diaku santrina. Ya. Tasim kuring kenging sanad dikir, salah sayos sanad dikir ti anjeuna pangarsa Abuya Muhtadi sami sapertos salah sayos sanad dikir pangarsa Bapak Pajada. Ya. Salah sayos sanad dikir pangarsa Bapak Pajada nyambung ka Abuya Muhtadi, nyambung ke Abu Yadim. Ya. Insyaallah anjeuna seorang wali kutub. Abu Yadim Yati wali kutub. Ya. Wali kutub. Anjeuna janten wali kutub nalika masih keneh di Kobong. Kapenak kakutuban kawalian kakutuban Abu Yadim Yati waktos Abu Yadim Yati masantren di Bahdalhar watu Congol Magelang. Kapenakna ku guruna ku Bahdalhar. Ya, kapenak kakutuban kawalian Abu Yadim Yati ku guruna Bahdalhar watu Congol Magelang. Abu Yadim Yati nalar Quran, nalar tafsirnya, nalar tafsir teh saminggu katalar. Allah Rabbi Karim. Ya. Nalar tafsir ngapalkeun kitab tafsir 30 juz tafsir. Ya. Anu ka tafsir naon ta eta? Saminggon katalar. Putra anu jantan putra na Abuya Muhtadi nalar alpiyah 18 menit. Katalar alpiyah 18 menit. Istri Abu Yadim Yati, Ibu Asma, ya, istri Abu Yadim Yati, ramakna ibuna Abuya Muhtadi, ya, bojona Abuya Dimyati, ibuna Abuya Muhtadi. Nalar Quran sabulan. Katalar Quran sabulan. Allah, urang nalar juz amma ge teu tamat-tamat. Nalar Yasin eta, nalar Yasin teu beres saminggu nya. Teu ka ayeuna teu katalar-talar ta Yasin. Masih keneh pabeulit keneh wae. Ya Allah. Eta diantawis kehebatan Abu Yadim Yati. Anjeunna kapenak wali kutubna ku guruna nuju masantren di watu Congol Magelang ku Bahdalhar. Tadi antawis kehebatanana eta nalar tafsir saminggon. Bojona Ibu Asma nalar Quran sasasi. Putrana Abuya Muhtadi nalar alpiyah 18 menit. Abuya Muhtadi saumudahri nya saum salalamina ti kaluar SD ti usia 12 tahun tepi ka ayeuna can eureun-eureun saumudahri puasa unggal poe
Aduh, ya Allah, Rabbi Karim. Ya. Istri Abu Yamuh tadi, ya, Ibu Duroh, salalamina hampir tara keluar ti bumi. Oh, lu awewe ayeuna maksudnya, kumaha ya? Ya Allah. Ibu Duroh mah ibu-ibu, ya, Ibu Duroh, ya. Ibu Duroh, ibu istrina eta bojona Abu Yamuh tadi. Can kantos abdi menakan anjeuna keluar ti bumi. Pami aya tamu can kantos naon? Nepangan tamu, pamukakeun panto keur tamu. Aduh, teu bisa urang mah Haji. Allah. Ya. Jadi luar biasanya Abu Yadim, Abu Yadim jati diakuinya. Diakui. Termasuk penyaayana putrana Abu Yamuh tadi. Abu Yamuh tadi ayeuna kan nu jago di Indonesia teh dua ayeuna ieu. Nu jago di Indonesia teh nu masyhurnya, nu masyhur ya. Nu masyhur nu jago di Indonesia teh dua. Abu Yamuh tadi sareng Abah Habib Lutfi. Mata lamun ek pilpres suka nyolok tak tuturkeun salah sahijina. Lain kampanye lain. Ya urang nuturkeun guru lain kampanye lain. Namun arek nuturkeun ya pilpres nuturkeun guru lah. Saha we gue nomor 1 mangga, nomor 2 mangga, nomor 3 mangga kabeh aya ulamaan lah. Ya. Kabeh aya ulamaan. Nomor 1 mangga, nomor 2 mangga, nomor 3 mangga ya. Baik golput gue lah. Ek nuturkeun make kaidah ieu cenah make kaidah Imam Syadili. La tahtar fi amrika syai'an. Ya, ulah milih anjeun dina urusan anjeun kana siji perkara oge hegu ae. Make kaidah Imam Syadili. Wahtar ala tahtaro. Kudu milih anjeun kana teu milih hegu ae tah. Keun asal aya urang asal aya pegangan ketika urang melakukan sesuatu aya pegangan, aya dalil. Aya dalilna nuturkeun guru, misalkan urang kusaha teu boga dalilna naon ieu? Ah, nuturkeun guru. Urang aya apal dalil tina kitab, sok eta atawa aya dalil ti guru. Ya. Ek wae lah eta mah. Erek milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, erek golput ke hege wae. Ada fardu kifayah ieu, fardu kifayah. Ya fardu kifayah. Ya. Nu penting mah ya nu pentingnya ulah matak jadi parasea. Ulah silih gorengkeun. Urang resep ka nomor 1 ulah ngagorengkeun nomor 2 jeung nomor 3. Urang resep ka nomor 2 ulah ngagorengkeun nomor 1 jeung nomor 3. Urang resep ka nomor 3 ulah ngagorengkeun nomor 1 jeung nomor 2. Nu paling penting nama eta ngajaga uhuwah, ngajaga persaudaraan, ngajaga duduluran. Nu fardu ain, nasbul imamah nama hukumna fardu kifayah. Ieu ngadegkeun imam, ngadegkeun pemimpin. Magi ieu meungi ayeuna abdi diniatan oge tasyakurnya. Sajabina niatan Isra Mi'raj haul oge diniatan tasyakur pemilu. Mata kabari ngabas pemilu sakedik. Ya. Nu penting mang nu fardu ain kana ye kewajiban urang teh aya nu hukumna fardu ain, aya nu hukumna fardu kifayah. Awas ulah sampai fardu kifayah ngelehkeun fardu ain. Aru fardu ain mah kewajiban anu notok anu keuna ke setiap individu teu bisa diwakilan. Eta fardu ain. Kewajiban anu nojo anu keuna ka setiap pribadi teu bisa diwakilan. Lamun fardu kifayah kewajiban ka henteu setiap pribadi ka jalma nu mukallaf anu bisa diwakilan. Terus anu milih salah sahijina anu lain teu kudu terus cupar kewajiban. Nasbul imamah milih pamimpin, milih presiden itu hukumna fardu kifayah. Nu penting aya nu milih, lamun teh anu milih kabeh tah doraka kabeh. Ya, lamun sa Indonesia nu milih atawa sabojong ieu salemur bojong, lamun teh mah bojong aya lemur, di lemur bojong nu datang pisan ka TPS. Doraka kabeh urang bojong. Lamun aya nu datang saurang ka TPS, geus jumpon ku saurang oge.
Itu. Eta fardu kifayah. Tah anu hukumna fardu ain di antara silaturahmi, ngajaga silaturahmi. Ngajaga silaturahmi eta hukumna fardu kifayah. Teu bisa diwakilan eta mah. Ngajaga ulah sampai atuh mah sangkaan goreng ka dulur, sangkaan goreng ka tatangga, sangkaan goreng ka babaturan. Eta ngajaga tuh mah eta hukumna fardu ain. Ngajaga ulah aya adawah permusuhan eta hukumna fardu ain. Awas ulah sampai fardu kifayah ngelehkeun fardu ain. Ketika fardu kifayah ngelehkeun fardu ain berarti orang dina ibadah ngalasakeun fardu kifayahna berdasarkan nafsu. Orang ibadah eta ya, memilih pemimpin ibadah. Ya. Milih pemimpin ibadah. Sebab sesuai sareng aturan syariat. Ngan hukumna milih pemimpin adalah fardu kifayah. Lamun orang milih pemimpin anu dasar hukumna fardu kifayah sehingga ngelehkeun anu hukumna fardu ain, silaturahmi, ya ngajaga duduluran, sama saja bisa jabian anu tadi, maka berarti orang dina ibadahna anu hukumna fardu kifayah eta berarti ibadahna berdasarkan hawa nafsu. Tapi kudu hati-hati orang. Ya, kudu hati-hati. Awas ulah sampai auzubillah gontok-gontokan. Yang biasa-biasa we lah. Yang biasa-biasa. Mau sampai ngahukuman si anu berlebihan ya. Ulah sampai hukuman berlebihan. Ulah sampai aya adawah lah permusuhan. Matak mangga lah bae nomor 1 mangga, nomor 2 mangga, nomor 3 mangga, erek golput geheg wae. Da dibenarkeun ku syara. Dibenarkeun ku syara. Ya. Anu penting orang kudu bertanggung jawab bae gitu. Allah Rabbi Karim. Ya. Mudah-mudahan Indonesia aman lah ya. Indonesia aman, damai, tentrem, masyarakatna laloba duit ya. Nya teu loba duit riweuh mah bisa kawin aman oge. Allah, gitu, tentrem, aman, damai, lah sejahtera, loba duit gitu ya. Penting malah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mata waqafa matlabun. Ya. Mata waqafa matlabun. Moal hese perkara anu disuprih. Anta tolibuhu birobika. Anjeun nyuprihna kalawan pangeran anjeun. Ya orang boga kahayang. Ya. Boga kahayang keur ngusahakeun sesuatu yang hareupan masalah. Awas ulah salah make cara. Ulah salah make metode. Lamun hayang beres masalah urang, lamun hayang hasil tujuan urang. Ya. Ulah salah make cara, ulah salah make metode. Tah ieu di antarana ieu. Mata waqafa matlabun anta tolibuhu birobika. Moal hese alias gampang, alias bakal gampang. Perkara anu disuprih ku anjeun, perkara anu diteangan ku anjeun, perkara anu dipikahayang ku anjeun, anta tolibuhu birobika. Ketika anjeun ngeneanganana, ngusahakeunana make Allah. Urang boga kahayang, boga masalah, boh urusan dunia atau urusan agama hubunganana. Urang hayang loba duit, hayang kabayar hutang, hayang beres masalah, hayang jadi wali. Ya. Misalkan ya, hayang jadi wali, hayang wusul ka Allah, hayang jadi ahli ma'rifat, hayang jadi ahli mahabbah, hayang asup surga, hayang salamet tina neraka. Moal bisa hasil lamun teu make Allah.
Ya. Moal bisa hasil lamun teu make Allah. Tomborin nu kitu tong ini. Sekecil apapun ya. Sekecil apapun masalah orang, sekecil apapun kahayang orang, lamun teu make Allah moal bisa. Sekecil apapun. Masalah orang sekecil apapun kahayang orang, lamun teu make Allah moal bisa. Tah ieu kudu dicamkeun dina hati urang. Ya. Moal bisa. Tapi lamun make Allah pasti bakal bisa. Moal hese pasti gampang. Tamma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Ya, moal hese perkara nu disuprih ku anjeun, lamun anjeun nyuprihna ngusahakeunana make Allah, make pangeran anjeun. Pan sakabeh perkara ye. Urang kedah emot, kedah sadar bahwa sakabeh perkara tanpa kecuali urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, kabeh aya dina kakawasaan Allah. Kabeh teu kaluar tina gerakan Allah. Kabeh teu kaluar tina padamelan Allah. Kabeh teu kaluar tina skenario-na Allah. Teu anu kaluar ti Allah. Kabeh ge berdasarkeun kana skenario-na Allah. Kabeh ge padamelan Allah. Kabeh ge gerakan Allah. Kabeh ge kakawasaan Allah. Maka otomatis lamun urang hayang naon wae, lamun urang berhadapan jeung naon wae, kudu make Allah lamun hayang berhasil. Kudu make Allah lamun hayang gampang. Tah lamun make Allah pasti gampang. Ini salah satu contohnya, contoh alitna lah. Anu keur dipayunan ku urang acara rajaban tarusan bini iman ya. Tarusan bini iman. Dua dinten kapengker, tilu dinten kapengker can aya naon pasakeun teh. Duit teu boga bandi. Duit teu boga, tapi alhamdulillah mah haji. Pas waktuna mah dernah kumaha Gusti we. Pas ingan yakin rezekina aya, yakin pasti dicukupkeun ku Allah. Teh penting ya, penting. Ya. Urang cing yakin. Mabara urusan dunia ya, urusan ekonomi ya, urusan dunia, urusan ekonomi. Cing yakin pasti Allah ngarizkian ka urang, cing yakin pasti Allah nyukupkeun kana rezekina ka urang. Tong riweuh. Mustahil Allah teu ngarizkian, mustahil Allah teu nyukupkeun kana rezekina ka urang. Itu fakta. Itu aya dina sarahnanya, dina man anzala hawaijahu billahi ta'ala wal taja'a ilaihi wa tawakkal fi amrihi kullihi alaihi kafahu kulla mu'natin wa qarraba alaihi kulla ba'idin wa yassara alaihi kulla asirin. Nah, man anjala hawaijahu sing saha-saha jalma anu ngalaporkeun pirang-pirang pangabutuhna ka Allah, ya. Sing saha-saha jalma anu ngalaporkeun pangabutuhna ka Allah, tuh. Wa taja ilaihi nyalindung ka Allah, minta tulung ka Allah. Wa tawakkal fi amrihi kullihi alaihi, tawakal dina sakabeh urusan anak Allah. Kafahu kulla mu'natin, maka Allah bakal nyukupkeun sakabeh pangabutuhna. Tuh. Ya. Sing saha-saha jalma anu ngalaporkeun pangabutuhna ka Allah, pangabutuhna ka Allah, tawakal dina sakabeh urusanna ka Allah, minta tulungna ka Allah, kafahu kulla mu'natin, maka Allah bakal nyukupkeun sakabeh pangabutuhna. Ya. Wa qarraba alaihi kulla ba'idin, jeung Allah bakal ngadeukeutkeun sakabeh anu jauh. Wa yassara kulla asirin, jeung Allah bakal ngagampangkeun sakabeh anu hese. Tuh. Ya. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Ibu-ibu cenah naik we bilih hujan mah. Hujan teu? Ibu cenah naik. Taeun teu? Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Moal gampang alias bakal hese
Moal gampang alias bakal hese perkara anu disuprih ku anjeun ketika anjeun nyuprihna ngusahakeunana make diri anjeun. Urang berhadapan jeung masalah, urang berhadapan jeung kahayang. Lamun urang ngusahakeunana tah ngusahakeun masalah urang supaya beres, ngusahakeun kahayang urang supaya hasil, make diri urang. Make akal urang, make usaha urang, alias urang tetegenan, alias urang tetegenan karena akal urang, tetegenan karena usaha urang, tetegenan karena tenaga urang, maka bakal hese moal gampang. Pikeun hasilna. Wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi, sing sajal anu condong anu tetegenan kana ilmu na jeung kana akalna, sing sajal anu condong alias anu tetegenan kana ilmu na jeung kana akalna, wa tamada ala quwwatihi wa haulihi, tetegenan kana daya upaya kakuatanana, wakalahullahu ila nafsihi, maka Allah masrahkeun kana dirina alias ku Allah bakal diantep moal ditulungan. Nauzubillah. Ketika urang yang hareupan kahayang, yang hareupan masalah, naon wae kahayangna, naon wae masalahna, urang tetegenan kana akal urang tetegenan kana ilmu urang tetegenan kana usaha urang tetegenan kana kekuatan tenaga urang, maka ku Allah bakal diantep moal ditulungan. Allahnya wa khadalahu wa haramahu, diantep, dihalangan bahkan ku Allah. Dihalangan. Tuh. Ya Allah, wa haramu taufiqu wa hamalahu falam tanjah matalibuhu wa lam tatayassar ma'aribuhu. Moal sukses. Moal sukses anu disuprihna moal berhasil. Tamatak salah sahiji modal keur urang itu anu kudu diutamakeun, solusi anu paling utama, jalan keluar anu paling utama. Bahkan lamun bisa mah dijadikeun hiji-hijina. Lamun bisa mah lamun bisa. Lamun teu bisa dijadikeun hiji-hijina, ku urang dijadikeun jalan utama, solusi nu utama. Naon? Nyaeta tawakal. Teu aya solusi nu paling hebat, teu aya jalan keluar nu paling hebat dina yang hareupan masalah, dina yang hareupan kahayang, dina yang hareupan naon wae salian ti tawakal. Lamun urang butuh kana asbab, lamun urang butuh kana asbab, butuh kana syariat, maka jadikeun asbab syariat itu adalah tawakal. Tawakal itu syariat eta. Dah hakikat mah saha? Allah. Lamun urang butuh kana syariat, butuh kana asbab, jadikeun syariat jeung asbab dina yang hareupan masalah, dina yang hareupan pangabutuh, dina yang hareupan kahayang, jadikeun asbab jeung syariat itu adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasbuh. Cik Allah nata. Sing saja mun tawakal ka Allah maka Allah nyukupkeun. Ya Allah. Paya aya kasawuran Imam Ibnu Athaillah dina kitab Lataiful Minan, wala yuntasaru fil masadir wal mawarid illa bitawakkul alaih. Moal ditulungan seorang hamba, moal ditulungan hiji jelema dina setiap perkara anu aya, dina setiap perkara anu datang, dina setiap perkara anu kaluar, illa bitawakkul alaih, kecuali ku cara tawakal ka Allah. Jadi moal ditulungan lamun urang teu tawakal. Urang hayang ditulungan ku Allah, tapi tawakal henteu ka Allah, jauh bakal datang na pitulung ti Allah. Bahkan moal ditulungan ku Allah. Lamun urang hayang ditulungan ku Allah, sadeungkeun moal anu bisa nulungan ka urang salian ti Allah. Moal anu bisa nulungan ka urang salian ti Allah. Moal aya.
wa'lam annal ummata law istama'at alla ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka wa in istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika surah Kangjeng Rasul. Kanyahukeun ku anjeun lamun jelema ngumpul ngahiji erek mere manfaat ka anjeun. Ieu surah Kangjeng Rasul ye, Kangjeng Rasul. Kanyahukeun ku anjeun lamun jelema ngumpul ngahiji erek mere manfaat ka anjeun. Maranehanana moal bisa mere manfaat ka anjeun kecuali perkara atanapi kamanfaatan anu ku Allah dipastikeun bakal keuna ka anjeun. Walam yadurruka bisyai'in nya wa inistama'u ala ayadurruka bisyai'in lamun teh mah jelema kumpul ngahiji erek mere madarat ka anjeun rek nyilakakeun ka anjeun. Maranehanana jelema kabeh moal bisa ngamadaratkeun moal bisa nyilakakeun ka anjeun kecuali perkara anu ku Allah dipastikan bakal madarat ke anjeun bakal nyelakakeun ka anjeun. Tuh ieu ti Kanjeng Rasulna. Ya. Urang minta tulung ka jelema percuma. Ku Allah teu digerakeun, ku Allah teu dipastikeun, ku Allah teu dibisakeun muluan kana moal bisa. Moal bisa jelema salam dunya kumpul nulungan urang. Jelema salam dunya kumpul erek mere manfaat ka urang. Ku Allah teu dikeresakeun mere manfaat moal bisa mere manfaat. Ku Allah teu dikeresakeun bisa nulungan ka moal bisa nulungan ka urang. Moal bisa. Nah. Ya. Teu tak tawakal itu kunci nu paling hebat. Ya, tawakal itu kunci nu paling hebat. Nah. Ya Allah, keunah tong ngomong-ngomong ke dosana, geus pula dosana mah. Ya. Ngomong teu ngobrol ke dosana mah. Tawakal. Tuh. Tapi pentingnya jadi intina kunci solusi nu paling hebat itu adalah tawakal. Lamun bisa mah jadikeun hiji-hijina lamun bisa. Jadikeun hiji-hijina solusi dina nya hareupan naon wae. Solusi dia harapan kahirupan ayeuna di dunia, solusinya harapan kahirupan di akhirat jaga. Jadikeun hiji-hijina teh tawakal. Lamun teu bisa dijadikeun hiji-hijina, jadikeun solusi anu paling utama. Solusi anu kahijina. Lamun teu bisa dijadikeun hiji-hijina. Jadikeun solusi jalan keluar anu kahiji anu utama. Salian ti tawakal mah eta mah asbab anu nomor kasabaraha gitu. Linnasi asbabun wa sababuna nahnu al iman wa taqwa. Jelema ngagaduhan pirang-pirang sabab pikeun urang mah iman jeung takwa. Iman jeung takwa teh di antara eusina teh adalah tawakal. Buah tina iman takwa itu adalah tawakal. Insyaallah ya. Seperti pangersa guru orang, pangersa bapak pajada. Ya bedituna ya secara umumna para wali, para ulama itu modal dina kahirupan adalah tawakal. Nuturkeun saha deui atuh. Lamun teu nuturkeun para wali, teu nuturkeun para ulama. Tong nuturkeun eta lah, tong nuturkeun bala ayeuna awas budak-budak zaman kiwarinya. Metode-metode konsep-konsep tina Facebook, tina YouTube, ya tina TikTok, akhirnya karena eta karena naon slot. Aduh, ayeuna mah kitu nya. Nya hareupan masalah teh solusi pertama teh slot. Allah, lamun teh slot pinjol. Jangan pintasna teh Allah. Slot lamun teh slot pinjol. Nauzubillah subhanahu min dzalik. Aduh, generasi rusak gitu, generasi rusak. Ya, generasi rusak. Rabbana tawakkalna 'alaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin.